Jika nama iya nomor 7 hiji pasti dilembat. Hayu, come on, hayu. Sampurasun. Rampes. Punten. Mangga. Iya, abdi teh bade naroskeun Tante Mary laras di dia, kitu da alamat nama di dia. Mohon. Mohon nuju aya. Aya tadi mah. Mohon atuh abdi hoyong ngobrol kumahanya di mana? Mangga tuh kalebet urang antosan urang pilari heula. Siap. Punten. Mangga ngantosan di dia weh. Mangga calik antosan di dia. Mohon. Kayak sakedap. Bade kasaha Kang Jun teh. Nah, abis apalnya? Mohon kan wios da abdi mah terkenal. Bade kasaha keluarga ge wah pokona pang terkenalna. Sae bade kasaha tuh Kang? Bade ka Tante Mary abdi teh. Oh, sahana ieu teh? Disebatkeun wargi sanes, disebatkeun dulur sanes, baraya jiga nama. Mohon atuh. Tos lami terpenak. Oh, gitu. Nya hoyong ngobrol ka ditu ka dieu. Siap. Diantos satu sekedapnya. Siap. Urang carioskeun manawi kapernak. Mohon mangga. Sekedapnya diantos. Ya, nuhun. Aduh. Kamana itu nih asal lila teuing? Asa lila teuing itu geus kesel. Da mun teu perlu mah moal didaguan moal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tante, aduh. Damang. Alhamdulillah. Aduh, Saurang meuli ka mana wae sono teu ka mana abdi mah ka ditu ka dieu we. Meuni abis tepang. Sanes awis tepang, atah anjang. Tos langkung ti awis tepang. Dia mah tos arasak. Naonna tos arasak? Eta anjang. Oh, hari buahan ieu mah. Jadi urang teh jarang ketemu. Alah, naon? Biasa. Tante damang? Alhamdulillah. Urang teh nya aya sababaraha tahun benernya terpenak teh nya duh duka sababaraha abad, duka sabaraha dinten. Sono mas sono. Meni Aing tadi saha nu tadi? mana? Nu tadi nu nyusulan saurang teh. Oh, eta mah pun lanceuk. Oh. Ya pun adi gitu. Oh. Lanceuk batur. Oh, gitu. Suami pagetnya. Hah? Suami. Disebatkeun suami dan teu deui. Aduh. Tos rami di dia teh. Alhamdulillah tos aya 15 poe. Aduh, meni ieu pisannya aduh. Heureuy wae. Upami sakantenan hoyong ngobrol sareng suami tiasa teh di leader kajantenan ieu awon. Abdi udah Bisi pajarkeun urang teh timbul naonnya? Suudon. Da beang pasrah. Ampun atuh kayak urang di saurkeun ka dieu. Piurang ka dieu oge. Mohon meh raos. Oh gitu, siap atuh. Antosan sekedap. Siap. Antosan nya. Terus ngaleueut? Atos. Sok atuh dileueut tetep. Tapi dah karosong. Pengaja. Pamantes sih mah. Mohon. Siap. Kayak sekedap diantos. Punten, tos penak. Atos namanya teh Salaman wae. Atos namanya teh. Mun, tos ngobrol. Teu acan aing ngobrol panjang lebar mah. Nyeta tadi nama hoyong ngobrol teh nya duaan janten tiluan gitu. Oh, Janten pantesan. sareng tante, sareng akang. Salah. Janten meh malapah gedang gitu, meh kaos tadi nama. Paingan namanya teh nyusulan ka ditu itu di sahuran di antosan saurang Ya teh. nyedak ka mana dia na? Di pengker. Mana teh bade ngiring di ka dieu. Oh, nah janten rada keibuan namanya. Kapungkur mah rencangan ngecor eta teh. Oh, eta teh Di mana-mana wah panggilan. Sahuran deui ka dieu. Sauran atuh. Kan abdi teh peryogi ka Tante Mary. Oh, gitu. Bade ngobrol sareng akang, sakantenan gitu tadi. Oh, mana, gitu. ya. Atuh mun diatus atunya. Mohon. Riuh. Aduh, kumaha ieu teh nya? Menikah saurang kitu, aduh. Aduh. Lami ngantosan. Kayak sakedap. Ai daster meh ka mana? Hilap. Hilap kumaha? Hilap tuh dianggo, jebar rusuh.
nembe teh meh gampil we ieu hungkul dipasang. Oh. Ternyata pahlawan di sadana ieu keneh geuningan. Asa kareunang. Mohon Dibuka we nya. ningali naga asa teu punggung we nya. Dibuka we nya. Ari kaluhur pika betaheun. Ari kahanap pika sebelat. Nah, dibuka we nya kan. Siap. Aduh. Tuh. Coreng. Cang ayeuna mah. Tah, nya suanten lagi jangan beda. Geus sedapnya. Ka mana deui? Asisten. Oh. Ya asisten. Ini komplitnya aduh. Enggak, tinggal liwai. Nah, sami ya kitu. Sami. Buatan teu merah. Tah kitu Kang. Saya kumaha? Saleres nama abdi teh hoyong ngobrol perkawis Tante Mary. Mohon. Ti kawit teh ti ngamimitian ti mulai ti nol. Leres. Dugi ka Tante Mary. Kumaha sajarahna ieu? Teh sejarahna. Hah, kumaha tuh? Ah kitu we wungkul. Kan ieu teh tetelepeng. Janten tetelepek teh tunjuk tanya gitu tah. Tanya gitu. Iya mah supados singkat we abdi mah. Tong singkat wios panjang. Oh wios. Gitu. Kaleresan abdi teh penggemar salah sawios dongeng di lembur kapungkur. Maksudnya di mana? Di lembur di mana? Di lembur di ditu jauh. Udah mal uningan sing di gitu Palawargi. Di lembur cenah. Di daerah Ciamis. Tuh di Ciamis tuh. Kan abdi kaleresan pituin mah ti Sumatera. Oh, mohon mun janten Sumatera Utara Sumut. Sumut gitu. Atau tapi Sumedang Utara. Nah eta nuju alih teh abdi penggemar dongeng. Salah sawiosna pentolan nyata Wakepo. Oh, Anu Wakepo. favorit almarhum gitu kan. Favorit abdi teh. Uningan favorit. Mohon. Favorit? Sami. Rairaka eta teh. Satacan dilajengkeun. Mohon. Ku margi posisi abdi kirang ka kamera. Girang rausin. Mohon kirang rausen. Margi abdi mah kamera face. Mohon. Aduh. Janten abdi bade ngageser kan. Oh, mohon upami ngageser abdi oge ngageser. Ngageser. Kapan gitu? Siap. Abdi paling dia bias. Wios. Nah, gimana? Ya alihkan geus ket. Kata bis. Tos kata bis. Alhamdulillah. Tos ari kata. Tapi sajarah nama ti Ciamis gitu nya. Nuju di Amis, abdi nuju masih kene alit kapungkur murang kali kene resep kana dongeng. Mung duka kunaon abdi sadar. Dan nuju pingsan abdi teh. Mohon. Sadar. Ari kawin nama teu sadar gitu. Teu sadar. Rehna upa minunamina dongeng. Mengukur sajalmi, mung suantana di robi-robi gitu kan. Jagona teh. Abdi ieu pisan, favorit pisan tak kasih uak teh. Kayak sekedar aya zaman Wakepo aya nu namina Tante Mary teh. Teu acan. Kalaresan. Teu acan aya. Nembe cita-cita unggul. Mohon. Kan suanten unggul nya. Suanten unggul. Tidinya aduh ieu nu ngadongeng teh biasa berbagai macam suanten termasuk suanten istri nya aku abdi teh cobian we ya diajar gitu kan diajar dialit kene ngetes suanten rada tiasa singkat cerita abdi dugi kayak kapungkur diajar nyalira tapi aya guru nyalira gitu we biasa olah vokal upami ayeuna mah saur urang teater mah teu disangka itu kunaon cenah bener henteu tapi nya aya anu nyangki gitu aya cenah wah kitu cenah bancong nya duh nah gitu kadieukkeun lebet sekolah di Bandung SMA di Bandung SMKI abdi teh jorojoy we hoyong cita-cita janten penyiar radio gitu kan dengan modal harita Abi ngolah suanten. Kesan di SMKI jurusan? Abi jurusan Ciwastra Cicaheum. Mohon nama apalah dia oge. Maksudna nyandak naon gitu tah. Teu nyandak naon? Nah, ngaligincing gak sakola nyandak buku. Aduh kumaha ngajelasin nya. Jurusan anu dipikar teh kan rupi-rupi aya musik, aya tari, aya teater. Atuh sing jelas nyarios teh, naros teh. Mohon abdi teh jelas. Janten di SMK itu abdi teh nyarak teater, urusan teater gitu kan. Diolah lah, semakin diolah gitu kan. Jeung eta mah tempatna deui nya. Tempatna mohon olah vokal atau sareng sajabina gitu kan. Joro-joro lah hoyong janten penyiar radio anu kapungkur cita-citakeun leres
milarian lah setiap studio radio gitu kan Di Bandung. di Bandung ngalamar, alhamdulillah ditolak sadayana karunya teuingnya tak Mun abdi nu ngalamar gitu. mun watir ke abdi teh gitu kan. Tah berjalannya waktos nembe kelas 3 bade lulus, pas kelulusan ayalah radio komunitas. Saking ku abdi hoyong janten penyiarna, oh salah cek abdi teh nya daftar we ka komunitas heula. Nu penting aya pengalaman, Mohon. mayunan mixer, mayunan mic, komputer gitu kan. Biasa ngobrol di radio gitu kan. Pertama na teh Pertama teh gitu kan. Dugi ka mana namanya teh? Naon lah. Bat abis teh. Janten tos lebet lah ceritanya ke radio komunitas. Dicobilah berbagai macam swanten termasuk swanten Tante Mary. Pas nuju on air gitu kan. Kayak sekedar hari tanya nami Tante Mary di mana eta Ya, Acan. Oh, mohon. Kayak lah sejarah. Acan cenah. Enggak diteruskeun. Dunungan teh hari teh nu gaduh radio teh. Eta saha can awewe yakin siaran jam 12 peuting. Aduh. Kabagian teh jam 12. 12 peuting. Anu gitu teh. Gitu, eta mah tamu setengah 2. Oh. Eta mah ke tos eta siaran abi namanya gitu. Saha ieu? Ditingali enjing-enjing penak lah sareng abdi. Anu gaduh radio teh. Ngobrol saha? Abdi. Aduh, Langsung pingsan gitu teh. langsung masihan transport. Oh, berkat. 10 juta hari itu. Wah. Asli atau bohongan ya? Bohongan. Tapi bohongan zaman harita. Zaman harita. Wah, teu kabayang. Teu kabayang 10 juta. Nah, terus eta cik satu ngaranna kela ngemut. Abdi nyanak nami teh hoyong anu rada kekinian gitu kan. Naon ya sobi. Opsi-opsi nami-nami dikumpulkeun kopi si anu. Lah tos lah Mary gitu kan. Aya singkatan eta teh. Mung mau disebatkeun singkatan mah. Nah, Bilih diedit. henteu bilih nanti aya kuis Tongwaka gitu. Iya lah Mary. Tah nembe belakangna teh ece tahu naon Bibi gitu kan. Bi Mary Di Mary ece asa kirang pas teh dan pas kekinian mah urangnya. Menak we tante iya gitu dirasa-rasa gitu kan. Wah tepat lah sugan manawian tempelkeun we eta gitu. Eta teh sabaraha lami tah prosesna ti radio komunitas teh? Di radio komunitas kirang langkung 1 tahun. 1 tahun. Mohon Terus kumaha nempel Tante Mary nya. mohon tos ngabita nempel 1 tahun jadinya abdi kaluar ti radio eta radio komunitas Ayo eta na aya pantona kitu kaluar teh maksudna. kaleresan aya harita teh datos di damel Oh, janten tiasa kaluar. janten biasa keluar kabita mah teh aya abdi Cing we di jero. keluar ke lebet karena janela we biasa naon atunya urang teh Nya tah di dinya terus kumaha? Oh, nya. Da abdi bade dijelaskeun tah apa lebih banyak. mohon abdi ge hilap deui teh Wios lah kasa inget. tidinya teras carios nama abdi teh kuliah di STSI ISBI namanya Di Jalan Buah Batu. oh nya. nabi rada sombong ya kuliah itu sapios Teu sawios bebas. mohon Sami jurusan teater. sami kalau saya nyerak jurusan teater semester 4 upami telepat abdi naon teh mendakan atau ngadangu selenting bawaning angin Aduh. Kolebat bawaning kebat. Beureun. leres itu Teu. aya salah sawios radio anu kawilang profesional Di Bandung. di Bandung da upami ka daerah Jawa kan teu teuing Kayak sekedap radio naon? radio Kosmo harita teh Wah. Kosmo. unik ya Mohon anu di daerah itu teh nih. dua mana teh Karena di Kaler Pak Mitra Pak. mohon harita teh lucu di jalan jurang keneh lah sarobit teh geuningan aya Lowongan gitu nya. lowongan gitu Super. anu peryogi penyiar Sunda nya di dongkapan gua abdi ka ditu pas dugi ka ditu ngobrol-ngobrol leres sana teh peryogi lah aku abdi dikeluarkeun we
kemampuan teh. Oh, mampu tinggalikeun ku abdi. Da abdi hoyong pisan pan harita janten penyiar. Carios nama ditampi we harita teh. Da kalaresan anu ngawitan pisan mah abdi kantos kadinya ditolak we gitu kan, ditolak keneh. Ti payuna anu nolak teh eta teh. Nolak kantos nolak. Pas ka 2 kalina kadinya langsung ditampi training saminggon. Biasana kan anu sanes upami kapungkurnya. Biasana di radio mah penyiaran nu enggal teh training heula di pengker eta dugi ka biasana sasasihan eta teh dugi ka mateng gitu kan siap on air. Kayak upami training penyiar kumaha eta teh obrol-obrol we halo gitu di pengker teh. Di pengker di ruang produksi biasa. Aya bagianana. Mohon saperto siaran direkam dugikeun ka produser atau nepi ka program director gitu. Sok dangukeun kumaha unggal dinten saminggon cobian anjing on air. Gebeg abdi teh. Walah, semua atoh. Aduh, abdi ge ngagebeg ya. Pisan atoh beurnya harita teh tuh. Atoh pisan. Walah tos on air deui sak abdi teh biasana sasasih ya minimal. Tos on air nyandak Tante Mary da di sasana ku ada Tante Mary tanya. Di sareng ditampi anu istrina sana mina ieu we Tante Mary. Oh nya sok atuh sana jalankeun we gitu kan. Upami anu ti radio komunitas eta teh tos kaluarnya. Atos beres gitu. Atos beres mohon. Tos sabaraha tahun tidinya nembe ka lebet ka Kosmo gitu. Di Anggo Tante Mary dugi kayuna we jalan. Tante Mary teh duh panjang pisannya duh. Naon anu panjang? Tante Mary eta ti Ciamis. Asa kieu-kieu na ti dieu ka dieu. Ti Ciamis ka SMKI ka ISBI ka radio komunitas ka Kosmo nembe sakitu eta tos panjang. Tos panjang. Atuh salah sakitu atuh. Da acan. Oh, da acan. Kan penasaran ieu teh. Mister Junta telepek teh. Mohon. Masih keneh osok siaran cenah tuh. Kaleresan ayeuna teh tos hampir 1,5 tahun langkung lah. Abdi break gitu kan, abdi liren heula di dunia radio gitu kan. Kayak dah nama tong kana ros eta nya dah masih kana panjang eta teh. Panjang nu tadi. Sok nu tadi we heula lah. Nu tadi we nya, kita harus geuning nya di pengkernya. Saparantosna di radio jorojoy deui abdi teh. Aduh. Di radio tos kalaksanakeun. Tos jalan sabaraha tahun di Kosmo teh harita. Hoyong ka TV abdi cek. Asa maksudnya ka siaran di TV gitu kan. Video disebutan teh naon? Audio naon lah nya. Hoyong katingali pokona kitu. Hoyong katingali. Hoyong tayang di TV abdi teh. Alhamdulillah dikabul. Kalaresan waktu harita teh TV lokal teh nuju ngawitan maruncul teh di Bandung. Oh, mohon tah sok sering nonton. Nonton saha? Upami telepat mah sareng sanu istri teh Inong Pu. Oh, sok nonton? Oh, sok. Upami aya Inong Pu, aya Tante Mary gitu nya. Kang Jun sok nonton, nah abdi taranya. Abdi papan muruhkeun. Oh, muruhkeun Pak. Ingat atuh aing kitu mah. Sami. Kalau rasa pas lebet ka milarian TV, aya Bandung TV, pas ngobrol sareng produserna, sauna teh aya program enggal. Panak we sareng Inong casting di dinya, langsung ngadamel acara tos ieu we duaan presenterna teh. We gitu kan sareng Inong dugi ka duka 4 tahun duka 5 tahun hari teh. Lami oge nya. Alhamdulillah mohon katampi. Tidinya nuju berjalan Bandung TV kalaresan Kosmona saat itu teh bade alih kepemilikan gitu kan. Abdi keluar jeda heula tos jeda di dunia radio di TV masih jalan jeda heula sababaraha waktu di harita lebetlah ka radio Rama. Oh, gitu. Radionya eta tuang bapak merenya. Tuang Rama. Sanes. Tuang sangu we abdi mah. Radio Rama maksudnya. Radio Rama sanes radio pun bapak. Paun gitu teh. Radio Rama. Paun gitu teh. Eta mah Dahlia. Pokokna mah wah. Kan urang bahas radio we itu mah. Tante Mary mah di unggah radio teh pokokna geus melekat gitu lah nya. Henteu, melekat. Melekat mah hampir rapat we meureunnan. Kedah di aku. Tante Mary. Sanes ieu Tante Mary. Oh, mohon. Alhamdulillah mohon. Tadi dinya masih terus dicacanak Tante Mary teh. Dugi nya pangeunten dugi ka ayeuna. Tos tirama ka Kosmo deui wih deui harita Kosmona tos aya di mana Benter Manajemen tos aya di Junjunan harita teh tetep
mangga Tante Mary gitu kan. Seperti dulu ka ayeuna. Tuh kapungkur mah sono off air teh geuning nya. Kali ka Garut nih. Karena motor. Garut aya naroskeun alamat teh cenah. Upami naon harita teh Bang Bayang gitu naon. Ya. Aya nu hiji ka dieu, nunjukkeun nu hiji ka dieu. Palih ditu, ada palih ditu. Abi mah teu percaya duanya ka dicicing we di dinya da reuyeun. Dalieur nunjukkeun dua tempat gitu. Nya harita sasarengannya sono pisan teh aduh. Terus di kumaha tuh? Terus tangtosna oge pan palawargisana oge sono tah ieu Tante Mary teh kumaha pangiten kegiatan ayeuna ieu. Kegiatan ayeuna salarosna biluntang lantung. Tapi kan ieu sampaikeun ka Bayu Hoki aduh resep kumargi ieu teh efektina luntang lantung, Bang. Panuntang lantung mah cara abdi atuh begang. Oh, sasampayan popoyan. Margi abdi mah ketika luntang lantung milarian nu mere. Oh, aduh tuang heula, tuang. Ngangetrik oge nya Trik. Gitu. Kegiatan nu seriusna ya kumaha ya? Di mana? Ayeuna teh kalaresan abdi nuju sasarangan sareng Sunda Lokatara. Oh, Sunda Lokatara. Di subscribe. Like, comment, and share. Tah, ting. Tak koloncengna, ting. Nah, gitu. Kalaresan di naonnya di telepon. Abdi kaget. Abdi teh tos lami pisan. Teu aya nu ngahubungi ka abdi. Janten si handphone teh pareum we. Gitu kan. Reksak meureun HP-na bilih ulah suudon. Diical. Janten teh aya nu nelpon ka abdi. Kayak sekarang upami diicalna ka wargi mah meureun. Masih kan biasa. Ieu mah ka batur. Batur. Kalaresan ieu waktu abdi di wengi-wengi teh hampir nyada ka tengah wengi jug-jug ditelepon Kang can nuju di mana? Kalaresan nuju di Majalaya sareng. Aduh, nuju naon di Majalaya? Nya kedeung. Nuju di Majalaya. Oh, mohon atuh anjing tiasa ka gedung sareng. Mangga bade naon? Teu aya naon cenah. Oh, nah. Ngabobodo. Tah eta abdi emang teh gitu. Tah pas ka dieu tepang sareng ibu produser parinten Ibu Yoyo. Tepang sareng Bu Haji sareng Mang Epot tepang ngobrol lah hoyong ngadamel konten seperti itu. Akhirna non hoyong konten naon? Aduh kacan bingung. Ari abdi sebagai naon? Teuing cenah. Harus abdi disauran ka dia buat apa? Nya teuing urang ngadamel konten we gitu kan. Etanya. Akhirna ngobrol panjang kenging konsep. Nya akhirnya urang ngadamel ngador weh sauran teh. Oh, ngador teh Sunda Lokatara tanya. Iya. Kayak ngador teh singkatan naon? Ngador teh kan itu kan ieu ngador teh kitu. Hiji nama kaditu ka dieu sami sareng ngador. Teras upami singkatan mah ngadadak bodor. Oh, teh kitu. Anu tadi teh bodor? Nya. Sugan tuh jantan bodor. Tah eta palawargi sadayana di Sunda Lokatara mah pokona bebas nya. Bebas bisa. Tapi tetap kudu aya etika. Tah eta mohon. Nyunda. Dia so pangagarapkeun atuh siap mangga. Akhirna nya jalan lah dugi ka ayeuna. Kitu. Sareng ngador teh. Nuhun. Sok teras we naon ngobrol naon? Anu tadi naon naroskeun teh? Anu disaran siaran kantos di mana wae. Oh. Tadinya nu ngawitan. Hiji panggilan di Kosmo di komunitas teras ka Kosmo Jalan Jurang Ardan Group teras oge lebet ka Bandung TV teras kantos ka PJ TV oge sababaraha episode teras oge ka ngalih deui ka Rama Radio Rama teras ti Rama ka Kosmo deui Kosmo anu bentos benten manajemen anu ayeuna di Junjunan tadi dinya mah liren we heula dunia radio teh gitu pleng weh kegiatan saya di dinten salami break eta nya dina dunia wedding we gitu pernikahan gitu kan sareng dekorasi lainnya non promosi teh sabias mah Pak teh sabias tah ieu raosna sareng penyiar teh janten teu kedah naros langsung we ngaguluyur gitu padahal abdi bingung gitu ya gitu di dunia wedding ngawitan tina MC sareng hiburan upacarana sareng sajabina oge sareng dina dekorasi nah gitu kan terus itu nembe di sauran ya nembe gabung sareng ngador gitu panginten tah gitu palawargi sadayana ternyata
Tante Mary teh sosok di Ciamis teras ka Bandung teras ayeuna nuju cari ku abdi ditaros kaditu kadieu caris ditaros kaditu kadieu pokona mah ditaros ditanya perkawis naon we Tante Mary hidup tuh bade naros dek abdi bade naon tabusa baraca ayeuna teh aya 9:30 mah tah pokona abdi mah sono teh kapungkur waktu zaman sok bobodoran geuningannya kapungkur atau sareng di TV nasional gak pungkur sarangnya mohon salah dia tah eta masih kene sering kontak-kontak sareng Mang Ayi kapungkur Mang Ayi sareng Mang Ujang tah eta upami sareng Mang Ayi langkit tepang sih memang sewaktu-waktu upami teu kahaja sok tepang upami sareng Kang Ujang sami oge gitu kan memang sababaraha kantos kontekan gitu kan tah pokona ka Mang Ujang ka Mang Ayi mudah-mudahan sing sarehat sadayana amin sok sanos oge sarehat sok sanos abdi sareng rekan-rekan harita gosong ti payun mohon tapi teu naon mah proses leres da anu juara ge geuningan teu janten nanaon nya saha payun dia sanes maksudna sanes teu janten nanaon teu acan tapi kan kumaha urang no mensyukurina eta laras pisan ya juara ge ari naon teh picacapekeun batur mah tong kitu mending urang we cara urang-urangnya nyalse nya teu nyalse berlieur banget kapungkur sempat berprosesnya kaditu kadieu laras Tante Mary bapana mah hidup dan memang naonnya laras dina prosesnya seueur pengalaman anu tiasa dipetik ku abdi pribadinya khusus manfaat kanggo abdi pribadi ternyata dewasa itu sanes mengukur tina yuswa gitu kan dewasa itu ku pinuhna pengalaman hirup gitu tapi saudara abdi mah sanes kitu dewasa mah upami urang hayang nangtoskeun dewasa henteu na hiji jalmi tah kumaha canak ka tukang cukur kumaha kitu lamun 15.000 eta dewasa lamun 10.000 anak-anak oh saya janten we bubutak mohon. Tante Mary sepenting apakah panginten naon teh radio saat eta dugikeun ka ayeuna gitu. Upami perbentenana dunia perkembangan radionya sakaterang abdi gitu kan. Ieu mah pribadi we nya duka mohon saur orang radio mah nya anu langkung pengalaman. Karena naroskeun kan sanes. Acannya ieu mah saur abdi we. Upami kapungkur memang radio teh kantenan kapungkur masih kena nuju naon TV oge masih kena hitam putih gitu kan kapungkur bisa abdi tacan lahir jeung teu kumpit nu membal itu 11-11 nya pada gedepkeun gitu radio teh salah sawios media anu memang janten favorit saat itu gitu kan saparantosna koran terus radio janten favorit lebet teh marunculan we TV swasta gitu kan namanya we saur abdi nya tos aya TV ngawitan tah luntur radio teh ngawitan lungsur sakedik gitu kan terus ayeuna majeng deui naon medsos nu ka itu gitu naon namina teh era digital teh dugi ka ayeuna mah berkembang pesat gitu kan sagala rupa teknologi canggih pisan gitu kan tah saur abdi nya radio teh tos ngawitan lungsur deui pamorna gitu sakedik mung tetep masih keneh seueur penggemarna seueur pendengarna gitu kan mung teu sapertos kapungkur ieu anu saur abdi gitu kan anu karaos ka abdi gitu kan kalebet abdi kapungkur mah sapertos ngadangukeun teh dongeng teh dina radio pan gitu kan ya abdi geus malototna ka dieu terus abdi mah itu mah serah moal sieun gitu abdi dari radio mah jadi kumaha hanya fleksibelnya karena mah dicacana ka ditu ka dieu teh gampang gitu. ITV mah pan sedaya kabel eta ayeuna teh nya sapertos abdi kapungkur mah resep pisan ngadongkeun radio teh dugi ngarempel gitu kan hiji radio teh digugulung ku seueuran ngajak gelut gitu kumaha digugulung digulung ya di riung gitu kan tah ayeuna abdi ge dugi ka teu gaduh radio acan pan gitu teh
penyiar tapi tegaduh radio nya. Ini sederhana pisannya, sederhana buah batu. Saya sederhana, ripuh berarti. Lah, pokoknya mah warga kadehana ternyata karipuh teh terjadi naon terjadi panyak. Jantan gedut ya, Mbak. Upami urangna naon disebutna teh zaman ayeuna mah enjoy. Ya, upami urangna tegaduh hemutan kedah di naon teh disyukuri lah upami cek ustad mah pan ieu turunan ustad. Oh gitu. Pan ustad Jujun teh ieu. Oh, anu Jun kan ieu mah Jun sanes Jujun. Jun. Bibi Kang Junjun ayeuna nuju sibuk naon ya? Abdi mah kalaresana ayeuna teh nuju seueur silaturahmi kaditu ka dieu nganjang pokona mah naon teh nyemah natamu natangga pokona jeung saha we lah. Kunaon teu aya damel teh? Sanes teu aya damelna kitu. Oh, damelna kitu. Janten profesina kitu. Oh, profesi. Aya profesi anu unjung anjang gitu kan? Teu aya. Teu aya. Pokokna mah Tante Mary teh saleresna mah Kang Deden. Leres. Ya. Mohon. Kang Deden Mary. Tah gitu. Mentak ditempelkeun ku abdi teh. Deden Mary dugi ka ayeuna gitu kan. Mudah-mudahan sing janten barokah ka payuna. Tah eta pokona mah Kang Deden hatur nuhun pisan. Sami-sami. Abdi teu kedah naros ka Kang Jun. Kumaha Kang Jun perjalanan? Entong lah. Entongnya. Abdi mah kumahanya upami ditaros kitu sok olo-olo. Saya tuh. Abdi kan teu pantes olo-olo. Leres. Pokona mah Kang Deden hatur nuhun. Sami-sami. Saleresna mah ieu teh hoyong ngobrol nama sareng Tante Mary nya. Mohon. Tapi kan Tante Mary tadi wigna wungkul. Mohon. Teu para rubuh dasterna dilaan. Ripuh. Tah eta pokona mah Tante, pokona mah Kang Deden hatur nuhun. Sami-sami mohon. Sim kuring tos ditampi di tempat ieu di ieu teh di jalan naon? Ieu teh terusan Pasir Koja. Tah eta pokona mah pahlawan wisadana pokona mah di-subscribe terus pokona mah Sunda Lokatara. Acara naon abdi teh? Mr. Jun Tetelepek. Oke, Mr. Jun Tetelepek di subscribe, like, komen, dan share. Tah eta. Hatur nuhun. Yuk.